Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya palawargi kanca-kanca balarea. Kumaha dararamang sadayana. Betadamang nasing dienggal damangkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Haturan tepang dangu deui sareng sim kuring Kisukma alias Mang Maman ti Lemburas Suka Tengah. Hatur nuhun pisan ribu-ribu nuhun like saketika bingaan anu atos subscribe jeung anu atos satia dina channel sim kuring nyaeta channel Carbrang Sunda. Baraya sadayana kaum dangu, Mang Maman teh di dieu bade neraskeun hanca anu kiwari katunda. Tiasa ngadongeng deui aya namanya anu galayan judul Bentang Pasar. Nu dikarang ku Bapak Kasukarna, nu diropea deui ku sim kuring. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang lebeut ka alam carita. Baraya lamun telepat mah hanca sim kuring kiwari teh Haki nuresai budina marahmai sarta ngareret ka Anom Didin nu sila mendeko pok manehna nyarita. Dah, Gus Rengse ayeuna mah Anom. Pantun babacaanana wae yeuh kapalkeun. Bari derek-dek Aki nuresai mere kalimah anu kudu kacangkem ku Anom Didin. Halusna wae teu panjang jadi harita keneh oge geus apal. Saenggeus apal-apalanana kacangkem, Anom Didin dipernahkeun di hiji kamar pikeun menekung mujas medi. Manehna sila mendeko bari ngawiridkeun amalanana, hatena manteng nyipta-nyipta Neng Rukmini. Ari nu dicipta harita keur ngaleungeu di buruanana bari diuk dina bangku sarta neuteup bulan purnama nu kakara bijil. Cahayana gempur nyaangan jagat. Keur jongjon ngalamun ku babuna disampeurkeun bari nanya ngagebah. "Wah, geuning mani uleng kitu ngemut-ngemut saha Neng teh? Kade bilih." Neng Rukmini ngaranjug riwaseun bari malik pok ngawalon. Ari si Inem kuno torogan beut ngareurewas. Duda sayaktos mani ngajeungjeun kawas arca. Mikiran naon Neng teh? Neng Rukmini gumujeng bari neuteup ka si Inem pok ngajawab. "Cing, teguh kumaneh Inem. Mikiran saha kuring teh? Gampil eta mah. Paling-paling oge ngabadol ku tali useup. Pikir ngait kanu narik lantaran gelung kaganggu. Saha manehna teh Inem? Lalaki langit lanang jagat. Satria tedak patapan lungguh timpuh matak lucu. Moal lepat deui jenenganana teh cucu. Bisaan nurutan pantun si Inem mah. Urang mana eta teh Inem? Satria gagah perkasa tapi hatena mah lembek lantaran sieun ku bancet. Padahal bancet mah keur eupan dolog. Ari dolog teh nya gabus. Lauk sabangsana bogo. Jadi moal lepat deui anjeunna teh urang Cibogo. Neng Rukmini mesem bari nyiwit ka si Inem pok nanya deui. "Keur naon anjeunana ayeuna teh Inem?" "Ayeuna teh malam Minggu, cahaya bulan mani gempur, kasenangna para ratu kaluar milari wahyu, lirena di alun-alun. Jadi
Anjeunna teh ayeuna aya di alun-alun Inem. Sumuhun. Jawab si Inem bari seuri nyerengeh. Cing hayu atuh urang buktikeun bener atawa henteu anjeunana aya di alun-alun. Didinya Neng Rukmini angkat ka alun-alun diantir ku si Inem. Waktu harita pamarentah Walanda anyar keneh tasrah bongkokan ka Jepang kalawan teu make syarat-syarat nanaon atuh pamarentah dai Nippon anu nyebut bangsana dulur nu panggolotna teh awasna mah halang disebut bager jeung nyaah ku rakyat Indonesia. Manehna ngarangkul ka para pemimpin Indonesia kalawan janji rek merdekakeun bangsa Indonesia di kemudian hari. Atuh saban malam minggu di alun-alun diayakeun hiburan ku rupa-rupa tatabeuhan kayaning orkes, wayang sandiwara jeung sajabana. Jalma-jalma marul ka alun-alun geus puguh urang kota mah. Najan nu ti luar kota oge daratang semu butuh pisan ku hiburan teh. Kawasna mah geus lila teuing teu nempo ku baranang caangna teh. Lantaran bulan-bulan lilana waktu Walanda masih perang jeung Jepang, ari peuting teh kudu mopoek wae. Da teu ari balas aya bahaya udara. Atuh ari ti beurang balas asup ka pamubusan lantaran sirine mindeng ngaheong. Kohkol ngentrung ngabejaan urang kampung tatalepa. Mere beja aya bahaya. Kapal udara musuh datang rek nyerang. Atuh rakyat teh barirat paboro-boro asup ka lombang bari ngagaregel karet lantaran cenah mun teu ngagegel karet aya bom ragrag moal bisa calangap deui. Kendaraan arireun dikasisikeun, jalan sepi eueuh jalma lalar liwat. Ngan wajib bae nu aya teh make topi wajah, leungeunna make tanda LLD. Komo dina hiji poe mah waktu kapal udara Jepang ngalayang luhureun kota Bandung terus diparegpeg di baredilan ku Mariem ti pihak Walanda, tapi eueuh nu murag. Ngeunah-ngeunah wae ngalayang kawas geulang keur neangan anak hayam. Lila pecenghul kapal udara boga Walanda daratang. Ger campuh di luhur, silih sambar silih bedil. Di pihak Walanda teter, loba nu murag ka bedil. Ari baturna kalah kalabur. Atuh pihak Jepang teh jongjon ngantirkeunana lapang udara andir teh. Bom-bom ting jalegur, senapanana ting dareded. Nyerangna teh kawas manu kapinis wae, ting sareo ting soloyong mani pasuliweur. Tangki bensin nu keuna ku bom hasupna mumbul ka langit ngabeleg-beg hideung. Seuneuna ngabebela. Kapal udara Walanda nu aya di handap teu walageri, kabeh ancur badanna marolongo tapak pelor atawa geheng ka beuleum. Nya di harita mah hampir saban poe kapal udara Jepang teh nyerangna mawa korban nu lain lumayan. Loba peujit jelema nu nyangsang dina kawat listrik. Atuh sararea pada gimir bari ngarep-ngarep supaya perang buru-buru enggeusan, nya teu mangkuk sababaraha lilana.
Sanggeus pertahanan Walanda di Kali Jati bedah, Walanda ngarasa teter, terus serah bongkokan bari teu make syarat-syarat nanaon. Atuh rakyat teh guliga asa teu dibabarik teuing ku pibahayaeun, loba nu tinggal labrul nempuan urut barang, katurug-turug terus disuwu ku hiburan-hiburan, atuh pugu wae rakyat teh ponyo. Komo hiburan di alun-alun mah da sagala aya, sirikna sakum kasanian rakyat ditamplokeun kabeh ka alun-alun. Malah harita cucu jeung jai keur narangtung, lalajo orkes nu keur ngamaenkeun lagu Begawan Solo, kawasna eta lagu teh karek dikaluarkeun ku nu nyiptana. Da masih asing keneh, kabeh jalma kacida nikmat ngadengekeun eta lagu teh, katambah nu nyuarana halimpu. Ari si Inem jeung Neng Rukmini mah lain rek lalajo daratangna ka alun-alun teh, tapi aya nu diteangan da buktina kukurilingan bae. Barang keur seselendep hareupeun panggung orkes manehna ngarenghap lantaran katempo dua lalaki nu keur diteangan aya hareupeunana. Manehna Noel ka Neng Rukmini bari ngaharewos. Tah, geuning Neng, aya. Omongna bari nunjuk ka cucu. Neng Rukmini unggeuk, cepilna beureum semunu erah, kawas nu bingung deui. Halusna wae si Inem bijaksana, ok ngomong ditarikeun. Neng, lagu Begawan Solo mah ciptaan Nupang enggalna rupi namanya. Cucu jeung jai ngareunjag, da apaleun keneh kana sora si Inem teh. Terus malika tukang, ari breh teh geuning nu dipicangcam. Sajongjongan mah cucuna teu poe ka Neng Rukmini, hari nu diteuteub samara koleseh terus tungkul. Wegah karasana rek naros ka Neng Rukmini teh, tapi cucu maksakeun maneh nanya ka si Inem, omongna. Nyai teh sanes Inem teh nu pendak di situ aksan. Sumuhun. Walon si Inem. Cucu malikha Neng Rukmini, darada teger ayeuna mah, pok manehna naros. Damang Neng. Pangesto. Walon pondok. Jep deui kawas eueuh piomongeun, jai keuleun pok nyarita. Akang, nepangkeun pun jai. Bari disuluduk jai ngajak sasalaman ka si Inem. Ku si Inem ditarima. Sareng saha nongton teh Nyi Inem? Ceuk jai api-api teu nyaho. Sareng ieu Neng Rukmini, dupi Kang Jai sareng saha? Akang mah sareng cucu. Mung nya kitu wae eraan boga dunungan teh. Ih, sapertos dunungan abdi wae atuh, teu paya-paya nu naroso kudad gadod. Ah, sawios orang wakilan bae ku orangnya. Mangga. Jawab si Inem bari nyerengeh seuri. Ari nu diarupat mah meresem bae bari bareureum. Ayo atuh orang nguriling geura Nyi Inem. Ngarah lah kalalajoan sadayana. Mangga. Beral maranehna laleumpang deui, si Inem ngarendeng jeung jai, ari cucu ngarendeng jeung Neng Rukmini. Ari nu dijugjug wayang golek, barang geus hareupeun panggung areureun, kaparengan sindena keur goar ngawih, laguna panglayungan. Sanajan mayang-mayangan, tarik kolot bojong loa. Sanajan hayang-hayangan,
bisi kolot henteu doa. Nah, akang mah Nyi Inem. Ari boga kahayang teh sok sieun saur sinden bieu. Sepuhna teu doaeun. Ceuk Jai Nyindiran Neng Rukmini. Arek oge si Inem calangap rek ngajawab. Kaburu kadenge nayaga ngahaleuang ngajawab sinden. tarik kolot bojong loa awi disual hinisna najan kolot henteu doa ari sarua jinisna. Tah geuning kitu Kang Jai, asal sarua jinisna wae, Ceuk si Inem. ari sinden ngahaleuang deui ngawih. Awi disual hinisna eueuh pitalieunana najan sarua jinisna eueuh piwalieunana. Kumaha mun teu aya walina Nyi Inem? Ceuk Jai kawas nu heueuh. Atuh si Inem teh seuri, Malah Neng Rukmini oge gumujeung ngupingkeun nu sawala teh. kitu deui cucu imut bari ngareret ka Neng Rukmini. Hari nu direret buru-buru tungkul, teu lila cengkat deui bari nempo nayaga nu ngahaleuang ngajawab sinden. Eueuh pitalieunana hapan aya tali munding, eueuh piwalieunana kapan aya wali hakim. Matak naon mun wali hakim Kang Jai? Ceuk si Inem. Ari Jai karung nyabak tarang api-api mikir bari nunggu si sindiranana deui sinden. Kapan aya tali munding narik cabe kapan daek najan aya wali hakim tetep manglebe teu daek. Susah mang lebena teu daekeun Nyi Inem. Kumaha nya? Ceuk Jai kawas bingung. Teu lila nayaga ngahaleuang deui. Narik cabe kapan daek jalana teh kabalubur lamun manglebe teu daek matak naon dibawa kabur. Leres Kang Jai, urang kabur wae lah, ceuk si Inem. Kahulanan, Jawab Jai. Tidinya kolear deui sinden ngahaleuang. Jalana teh kabalubur meuli pacul ka Magasen, sanajan dibawa kabur disusul ku Kopral Husein. Tada teuing cuang cieungna. Wa kabur awewe mah. Urang ngalih nongtonna ka ditu Nyi Inem. Sieun Kopral Husein, ceuk Jai. Bring deh opatanana laleumpang, mapai lalajoaneun. Ari Jai leumpang nati heula ngarendeng jeung si Inem. Cucu ti Pandeuri jeung Neng Rukmini. Geus lieur, kuralang kuriling teu baralik. Sajajalan Jai jeung si Inem mah ngolecok wae. Sabalikna cucu jeung Neng Rukmini barelem bae. Kawas nu dikaput bibirna. Gawena teh ngan ukur silih reret ngadu panon atawa ngadu imut, padahal hatena mah pada ngagolak hayang nyarita ngan teu waranieun pok. Nyi Inem, akang teh sanyana mah disaprak tepang di situ Aksan. Ari hate mah teu weleh ngait, emut wae sareng hoyong patepung. Nembe ayeuna hate teh bungganggang. Beda urang bisa patepung sarta arulin barengan. Kumaha ari kaayaan Nyai? Ceuk Jai. Ka si Inem. Bari ngareret ka cucu
nu direret imut bari unggek. Kang Jai, abdi oge sami bae hate teh ngait. Ari siang akang ku abdi osok diupat. Ari wengi gawe abdi netep bulan. Kacipta ku abdi teh bayangan akang aya sapertos ngantosan abdi. Jawab si Inem bari ngareret ka Neng Rukmini. Nu direret imut bari unggek tanda satuju. Nuhun ari kitu mah Nyi Inem. Geuning urang teh sahate. Pada aya pikir sugan wae ditakdirkeun ku nu kawasa. Nu asalna ngan pikir wungkul anu sarua teh. Sugan wae kapayun mah ngahiji teh lahir jeung batin. Laksana kapiduriat. Bisa sahadat di balai nyungcung. Pikeun babarengan hirup jadi batur sakasur. Kumaha ari Nyi Inem aya pikiran tepi kadinya. Sami bae Kang Jai. Da cita-cita abdi oge tepi ka dinya teh. Walon si Inem. Upami kitu mah sagala kecap akang anu bieu sagala eusi hate akang ayeuna rek diwakilkeun ka ieu pun cucu. Ceuk Jai bari ngareret ka cucu. Ari cucu direret teh ngabalieur. Abdi oge sami Kang Jai. Naon anu geus dikecapkeun ku abdi sadayana eusi hate abdi. Ku abdi rek diwakilkeun ka dunungan abdi Neng Rukmini. Ceuk si Inem bari ngareret ka dununganana. Neng Rukmini direret teh ngabalieus. Nuhun Nyi Inem, iraha urang tiasa patepang deui. Si Inem ngahuleung terus ngaharewos ka Neng Rukmini. Nu diharewosan unggek atuh pok wae si Inem ngawalon. Pageto wae enjing-enjing di situ aksan. Jai ngaharewos deui ka cucu. Ari cucu unggek tidinya pok Jai ngajawab. Mangga kiringan pageto enjing-enjing akang tos aya di situ aksan. Hari bari ngarobrol mah teu karasa. Harita geus narepi ka bumina Neng Rukmini. Atureug arereun. Maranehna disambut ku si Inem. Tapi teu nyarimpang geus peuting teuing cenah. Malah terus wae harita popoyan rek terus balik. Samemeh ngaleos cucu ngareret heula ka Neng Rukmini. Nu direret ngageter teu puguh rasa. Barang geus jauh si Inem nyuntrungkeun dununganana bari omongna. Nah ari eneng bet kitu geuning. Ari jauh hoyong tepang geus amprok kalah ngabeuteum. Nu matak asa-asa Inem rek ngomong teh sieun salah. Walon Neng Rukmini bari ngumujeng. Atos engke upami pendak deui kumaha. Piraku kudu disuluran deui ku abdi mah. Kumaha pageto wae. Walon Neng Rukmini bari ngajak asup ka jero imah. Lain si Inem wae anu gorgar teh. Malah Jai oge kukulutus ngagegelendeng ka cucu. Leumpeuh juni cenah. Berangan sarta gede kaera. Lain cara batur manggih awewe teh. Karawak wae terus dikaleng. Cucu digalendeng teh henteu nembal. Rumasaeun meureun manehna gede kaera. Lujang wadosna juga bujung ieu dijang. Baraya wakosna barantos seep. Cag urang tunda di hanjuang siang sareng wengi. Enjing urang teraskeun deui kana carita salajengna.
Hatur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketiga bingahan anu atos subscribe jeung anu atos satia dina channel Mang Maman nyaeta channel Carurang Sunda. Tong hilap oge kabaraya sadayana gaum dangu anu alanyar pisan di subscribe heula jeung diaktifkeun lonceng notifikasina ngarah terang kana bagbagan carita sim kuring anu ku sim kuring diupload. Urang bacakeun heula komentar ti baraya sadayana anu atos ngintunkeun komentar dina kolom komentar. Aya ti Teh Atanapi Ibu Neng Sri. Aya ti Ibu Atanapi Teh Sri Nuryani Kuningan selalu hadir. Hatur nuhun Teh Sri Nuryani anu sok hadir wae nya ngabandungan dongeng simkuring. Terus deui aya ti Ibu Atanapi Teh Iis Yuliani hadir manco. Siap hatur nuhun manco na. Atuh kabaraya sadayana anu teu acan narongton atanapi teu acan ngintunkeun komentar mangga dina kolom komentar ditulis. Sareng mangilap oge engke carita salajengna bade diteraskeun. Mang Maman teh bade seja amitan, seja wangsul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.